gentra katina hiji program nu aya di HKTV gentra katina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembang deui, kembangna seungit kasturi. Tepang deui na acara nu sasari gentra katineng ngagentra hate kutineu. Ti dinten ka dinten, ti minggu ka minggu, ti sasih ka sasih, ti taun ka taun asa mung sakocepat pisan. Asal be kamari mungkur ayeuna sasih rayagung tos ngurunyung deui Idul Adha nepangan deui. Wengi ieu takbir ngagedel ngeundeurkeun dunya tembus ka langit pitu muji syukur ka Allah nu Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Harita sakitu abad kapengker dua insan diperihpati ku Gusti Ilahi Robbi didoja keimanan ku Allah Azza wa Jalla. Ibrahim diparentah kedah mencit ingkang putra anu nulami dikantunkeun. Ismail nunuju Sumedeng mangkak rumaja. Langit ceudem, langit hieum, teuwasa nahan cimata, ngeclak jadi hujan ngepris, udan iris. Dibarung kuking kilaban, bumi tumungkul bangun anu kaleleban, namung ku kersaning Gusti. Alatan pasrah tul ikhlas, henteu kagoda ku setan nu dipencit janten domba. Ismail teu cecel bocel. Nyanggakeun runtuyan tembang kahiji mamaosna udan iris kaleleban panamihna king kilaban. Gentra katineng ngagentra hate kutineng.
ajakan eling kanyu maha caketan anu kawas sujuduku kaman tenang ka Allah agung sangkan hirup panggih baga bagaikan junjungan bagaikan ku hati anu bersih Gusti anu mampu
gentra katine ngagentra hate kutine. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamirsa tepang deui sareng teh maya sapara kanca dina wengi ieu. Pamirik Kang Danan Budiana dina Kacapi Indung, Kang Lili Rohili dina Suling, teras aya Kang Diki dina Kacapi Rincik. Mirik dua nonoman ti Kabupaten Bandung. Salah sawios asuhanana Kang Haji Tatang Suganda. Oge ieu disarengan ku Cep Haidar sareng Neng Cindy. Sakolana masih di SMA kelas 2. Di SMA mana Cep Haidar? Nganggo mic. Di SMA 11 Bandung. 11 Bandung. Terus Neng Cindy di Abi ti Seman hiji Balenda. Balenda. Alhamdulillah aya petetan-petetan sirung-sirung dina Temang Sunat Cianjuran sareng kawih reueus dina wengi ieu ludeng midang di AKTV sok sanaos masih keneh leleng kahalu masih keneh diajar tangtosna urang bingah disarengan ku aranjeuna sadayana. Palawargi dina wengi ieu sejak ngagentraan pala wargi anu nuju nonton teu hilap anu kahiji aya Bapak Haji Sugih kali Ibu Hajah Nina mudah-mudahan nuju nonton oge aya Bapak Wahyudi di Jakarta salesna mah nang mudah-mudahan aya dugi ka anjeunna ieu teh. Teras aya Hiji program nu aya di AKTV gentra katine ngagentra hate kutine. Milik moal rek pahili-hili bagja moal rek paala-ala. Titis tulis ti ajali bagja awak angin ku kersa mantena. Pon kitu deui urusan jodoh tos digurat ti dituna. Anjeun anu kungsi dipihangham sing horeng magehan janji henteu ingkah balilahan sanajan kungsi kahalangan mangsa. Janji anjeun nu dikedalkeun di Kutamaya teu beda ti udan mas. Nu hujan emas pasosore kasorot layung mata kagagas. Nyanggakeun runtuyan tembang kadua mamaosna udan mas diteraskeun kagagas panambihna Kutamaya. Gentra katine ngagentra hate kutine.
kasmaran gentra katine ngagentra hate kutine. Pemirsa KTV teh maya sedang ngagentraan anu nuju nonton anu kahiji aya anu parantos ngawitan ngalebetan dompet digital. Nah urang baca aya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Alhamdulillah tiasa manco gentra katineng hoyong ngintun salam kanggo Kang Nandang di Pasar Pangalengan. Wah Nandang eta teh anu di Pasar Pangalengan teh mohon iraha bade ameng deui ka studio KTV tuh ieu kintu nanti Profesor Ika Jatnika malih mah ngintunkeun mangga sawerana tuh parantos ngalebetan. Nah alhamdulillah hatur nuhun mohon mugi sing kagentosan anu langkung oge diantos Prof Ika oge iraha bade ka AKTV upami teh siaran sareng wanandang urang ka dieu urang nontonna langsung di dieu langkung raos pisan hatur nuhun. Teras aya di tuh nya sur abdi ge ieu tah aya Pak Haji Tatang aturan wilujeng midang saurna teh ulah gemper dijiat saurna teh. Alhamdulillah Kang Haji Tatang ieu petetan parantos midang deui di AKTV ayeuna mah disarengan ku Sekar Kalbu sing seueurnya tah ieu nomor 2 engke diantos anu sanesna Kang Haji Tatang kedah ngadamel deui petetan-petetan anu sanesna mugi kasayan atanapi naon namina teh urang teh bajuang dina tembang sunat Cianjuran ngalangkungan ngalati ngalangkungan midang sing janten amal kasayan kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap oge ka anu di Pangalengan teh ka Eyang Haidar mohon di Pangalengan nuju nonton pangintennya. Alhamdulillah wilujeng wengi mangga tiasa di barcode. Nah teras mamana neng sini oge nya nuju nonton nuhun aturan wilujeng wengi alhamdulillah tiasa midang ayeuna di AKTV oge disarengan ku mama sareng apana Haidar oge ngiring nonton di dieu mohon. Teras aya nu di ujung Berung apa Eman kali Umi teras aya Pak Haji Asep oge Pak Haji Asep Gumbira teu hilap oge tadi teh aya Bah Ajat anu parantos nga-WA oge sami mohon hatur nuhun kanu monitorna mohon da kumaha we buktosna mah mohon gentra katine ngagentra hate kutine. Daun tuhur ngagarantung ari ras ku nasib diri repeting batin kingkin brai berang jadi loba kana langsa ari sugan janji teh bakal ngajirim jadi kaasih ari sugan supaya bakal ngawujud jadi kasenang horeng ngan ukur jadi lamunan anjeun nu teu panceg kalah gual gawil bari nebarkeun asmara murka make mantra Sekar Gambir. Duh kumaha jadina lamun geus kieu kumaha jadina nyangakeun runtuyan tembang katilu mamaosna gawil Sekar Gambir panambihna kumaha jadina gentra katineung ngagentra hate kutine.
yang agung muncirang sabar takdir tiang Geus tinangtos popor rahayu
jadina mun hati terus kumaha jadina lamun itu tetep boro abdi luluasan lalirapi tegang pati panyasanis adoja jadina lamun hayang telaksana kumaha jadina lamun bugi jadina lamun sorangan ambo meureun jadi kacapangan jauh ampun dikurangan kumaha jadina mun abdi butuh kencan kumaha jadina itu tetep abangkan meureun jadi tungtung catur jadi gugur salembur abdi tedi pirose gentra katine ngagentra hate kutine tah dina sesi ieu mah aya video call anu bade ngersakeun video call mangga diantos bari ngantosan urang bacakeun WA na assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng gentra katine hiji program nu aya di TV gentra katine
hiji program nu aya di HKTV Gentra katine ngagentra hate kutine hiji nonoman pancuh nangtung dina handapeun layung kalangkangna ngembat panjang kalembur singkur panona hurung ngagebur tina seuneu kalude setra ati setra batin satria gede wawanen henteu ikhlas sarakan dijajah deungeun henteu ridho sarakan beak diruksak teu merean mun gunung-gunung dibukbak nyanggakeun runtuyan tembang pamungkas mamaosna setra satria panambihna gandrung gunung gentra kaknieun ngagentra hate kutine Usik malik kersa Gusti marga anu utami satria setasu mujud ngestu ka ibu karama sumembah ka maha suci teguh pangkuh teguh pangkuh ngajalankeun papagonan
Gentra katineng ngagentra hate kutineng. Pamirsa KTP masih keneh disarengan teh main sapara kanca rengse dina